DJ Sunda Bosera. Bade nyaritakeun realita kayaan para pejabat, unggal ganti presiden, gajina sok naik bae. Urang cek realita atawa hoax tina carita lagu ieu. Assalamualaikum di kota nepi ka lembur, nu ngajarkeun bangsa teh cantang tu sejahtera. Sedengkeun nu pidato mobilna nambahan unggal taun. Isu-isu guru indit ka sakola, ngaliwat jalan pinuh ku letak. Sapatu baseuh, motor ngada, tapi murid kudu tetep pinter. Baca nulis ngitung, ngajar mapel jadi wali, kadang jadi tukang bersih deui. Nyieun rapor nepi ka peuting, gajihna mah can cukup keur sanggup pamajikan. Di TV rame pidato manis, pendidikan prioritas utama. Cuk maranehna, tapi pas honor dibagikeun, nu aya ukur tarik napas panjang bae. Pejabat sidang make jas mahal, guru honorer nyalin soal manual. Nu hiji rapat di hotel bintang 5, nu hiji nyicil motor can lunas kenehnya. Gaji pejabat naik terus, guru mangan ukur di papak janji mulus. Unggal ganti presiden carita sarua, nu beunghar tambah beunghar, guru mah kitu kenehnya. Gaji guru iraha naek, di pelosok ngajar bari hate nyari saeutik. Nyetak generasi keur masa depan negeri, tapi hirup sorangan can pasti. Aya guru di gunung jauh, ngajar murid ngan make papan heubeul. Sinyal hese, internet teh nyampe, tapi semangatna moal eleh ku saha wae. Kadang digaji telat 3 bulan, aya nu kudu ngutang ka warung harian. Murid nanya, "Pak guru teu capek, manehna seuring, padahal dompet kosong geui euy." Sedengkeun nu di kursi empuk kota, tunjangan anyar datang deui loba. Mobil anyar, rumah megah, guru honorer mah masih ngontrak leutik basah. Guru lain hayang jadi sultan, ngan hayang hirup rada aman. Bisa meuli sanggup keur budak di imah, kudu terus-terusan ngitung receh tiap bulan. Mun guru terus dipopohokeun, saha nu rek nyieun bangsa pinter engke. Ongan slogan pendidikan penting, tapi nu ngajar kalah jadi nu paling gering. Gaji pejabat naik terus, sedengkeun guru ngan disuruh sabar bae. Ngabakti puluhan tahun keur nagara, tapi hirupna kalah ku konten drama. Gaji guru iraha naek, tong ukur dipuji pas hari guru wae. Di kota nepi ka pelosok desa, guru teh pahlawan nu can menang bahagia. Hormati guru, sabab tanpa maranehna teu bakal aya pejabat ayeuna. Tapi nu hilap ka guru, biasana nu geus linggih di kursi empukna.